Abi Naila Husna di kelas 10 IPA 3 bade nanggakeun tugas sajak anu judulna Mapag Peuting Kaagungan. Wanci peuting nu geus simpe kuring nyaring najak awak rada cape. Dume hayang sugan jeung sugan panggih peuting kaagungan 1000 bulan. Kuring bunga anu taya babandinganana sakur nikmat anu sakitu lobana. Hirup berkah rejeung taat mugi tepi ka akhirat. Peuting ieu muga jadi panghampura tina sagala dosa jadi pangaksara tina seuneu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.